Gara-gara tanya pun dia ditanya ku salaki nanti mana nek hadir ceramah sana ceramah Haji Asep ngabas naon kayaknya ih pokoknya marah rame. Gara-gara panitia Mas Yono punten lamun kiainya terame. Waduh panitia beak menceritakan ku ibu-ibu. Jangan kiai itu jreg goblok Pak. Tarahal kalau bikang mah tarahal ampun. Makanya bikang abah boro-boro diatur ku salaki. Ku Allah geus teu bilang diatur bikang. Atuh sok ku Allah dibere halis sakitu kituna ditambahan make patlok ku maneh. Geus percaya ka pangeran sia mah. Aju ka kesakan panas tinggal sapotong be halis nya. Tak you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah aghithni 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 sari'an bi'izzatillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم علمنا من علمك المخزون اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Para sepuh, para masyayikh sadayana sami-sami diangkat sebagai guru pribados, mugia sadayana dipaparingan panjang yuswa, sehat walafiat, aparatur pemerintah sipil maupun militer, Bapak Kapolsek dan Ramil beserta jajarannya, RT RW dan juga Ibu Kepala Desa ya, Ibu ya, hiji-hijina lurah anu tara salat Jumat di dia doang. Mudah-mudahan naon nu dihajatkeun ku anjeunna sing dikabul ku Gusti Allah. Yang paling istimewa segenap para panitia penyelenggara anu tos nyurahkeun sakabeh harta, tenaga, pikiran pikeun ngawujudkeun ieu acara sebagai tanda cinta kana agama. Mudah-mudahan sing jadi wasilah pikeun ngahapusan dosa urang kabehan. Balik ti dia urang kabeh sing dibere kasadaran anu sadar-sadarna ulah sampekeun eling ka Allah, eling ka jalan balik ngan ukur keur ngadengekeun ceramah doang, beres ceramah mah 2 poe edan deui. Apa bedanya kamu dengan hotspot? Tahu hotspot? Dia itu nyambung ketika didekatkan, ketika dijauhkan dari perangkat lain. Mudah-mudahan urang kabeh nu aya di dieu sing kalingkung ku karidoan Gusti Allah. Jangan terlena dengan kehidupan dunia seakan-akan semua akan membahagiakan kita, karena sejatinya dunia itu penuh tipu-tipu. Makan hamburger
keluar mah koneng, ngakan chicken keluar mah koneng, ngakan uduk putih keluar mah koneng. Hanya satu yang jujur naon, ngakan genjer ngakan hejo keluar hejo. Sasarangan urang panjatkeun puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pikeun junjunan urang kabehan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, sebagai jalma anu beriman, punten para kasepuhan, punten abdi ceureudeg ye. Sementara mah abdi teu pantes diuk di dieu nyeramahan urang dieu, ieu mah hapunten nya teu niat nyeramahan, ieu mah silaturahmi, anggap we madu edan leupas. Da percaya ka urang dieu mah beuh, urang dieu mah saroleh sarolehah bedug aya di masjid. Tingali hamparan ibu-ibu, masya Allah luar biasa, ngarebu ieu mah ibu-ibu nage. Yakin abdi mah ibu-ibu sadayana insya Allah calon-calon ahli kubur. Siap ngajina siap ngaji ulah ngan ukur menang seuri jeung resepna doang, tapi kudu aya hikmah manfaat anu kabawa balik ka imah. Da sanajan urang di dieu ramean paeh mah sorangan-sorangan bos, ayeuna caang make lampu, ayeuna kurang betah wani sebab loba batur jeung ramean, engke mah di alam kubur sorangan-sorangan. Nu amalna goreng poek teuing cenah haji kula mah 2 minantu PLN he tolol tahun urusanna sia boga minantu PLN sampai sekarang belum pernah ada rencana listrik masuk kuburan. Sok babarengan kupingkeun regepkeun, mudah-mudahan cariosan pribados khusus bisa ngarobah kana diri pribados. Jujur Bu, abdi mah lain kiai, kan kiai mah sok make sorban nya ieu mah lah santri keur kasurupan, ieu mah make jubah ge naudzubillah, lain hayang disebut pangbedana naudzubillah. Da aing mah di imah tara kekian, ieu mah make jubah ge keur usaha bae wak. Siap ngajina siap. Hadirin rahimakumullah, punten jalma nu iman, orang beriman nu percaya bahwa pangeran urang Gusti sanajan syariat Islamna can digawean, salat tara, ngaji tara, Jumat tara, aya ka masjid ge Idul Fitri, eta ge lain salat ditukerkeun sendal balik deui bae. Tapi KTP-na mah Islam seumur hidup. Kudu nambah dengan kejadian Isra Mi'raj Rasul, tambah kuat keyakinan ka Gusti, tambah kuat yakin percaya karena kesaktian Gusti. Buktina Pak, punten Kangjeng Nabi Muhammad. Makanya Pak, tina perjalanan Isra Mi'raj moal dibedakeun kabeh ku abdi moal dicaritakeun. Beak urang aja dalam diri mah. Satu poin saja, garis besarnya dicandak ku abdi hiji. Nu penting aya baweun balik ka imah. Naon sebabna? Umat Islam ayeuna geus leutik kepercayaan. Umat Islam ayeuna geus lemah keyakinan. Benar? Umat Islam geus lemah ada keyakinan. Nek ngahina Allah mah teu kudu malam masjid. Nek ngahina Allah teu kudu malam qobol. Nek ngahina Allah teu kudu malam Quran. Sia ti penting bingung aing isuk dahar ti mana ngahina Allah sia. Paham? Allah itu baik loh. Allah mangeleh bae, nu gawe teu gawe dibere. Urang namun karyawan gawe dibere, teu gawe mah teu dibere. Allah mah gawe teu gawe dibere. Nu salat nyatu, nu tara salat leuwih gemul nyatuna. Allah mah ngeleh bae Allah mah mager. Urang gering di berobatan dibawa ke dokter, nu ngobatan dokter, nu nyageurkeun mah nu menang duit lain Allah. Urang dibawa gering disuntik, nu nyuntik dokter, nu nyageurkeun mah nu menang duit lain Allah. Ngeleh bae Allah mah.
Matakan hayu sing yakin sing percaya bisi aya dulur kula di dieu anu hirupna doang abdi keneh resep keneh maksiat, doang abdi keneh resep keneh dosa, doang abdi keneh akhlakna omeaneun. Hayu melalui perayaan Isra Mi'raj ini jadikan media pikeun ngabebener diri urang kaharepna, biarkan yang lalu biar berlalu, nu penting ti ayeuna kaharep urang jieun husnul khotimah. Amin ya robbal amin ya robbal. Bu ulah nanti hate Pak Haji pan aing mah urut bajingan, mending keneh urut bajingan daripada urut ajengan. Urut bajingan mah tobat, urut ajengan mah kumat. Emang nuker ceramah jalma bener lain. Mun aing geus bener moal tengah penting neangan kajo ka dieu bos. Senggol dong. Awak doang gede. Hei, nyali itu di hati bukan di body. Jawara kumis gede, kubikang mah limpai. Katanya sih jangan coba-coba lagi. Kerengah amat saya sini kak. Dulu sih gue nyek baik karena gak diomong. Makanya teh hati-hati. Urusan jeng nikah mah ulah sok dilayanan. Mundur we bos. Yang mundur tidak berarti kalah. Agustusan tarik tangan lu menang lu mundur bos. Pokoknya maka labon urang pasti aja memajikan jangan harap menang. Untuk draw aja susah. Makanya lamun pas saya jeung pamajikan hayang geuna beres cukup satu kata maha benar mamah dengan segala ucapannya. Lain keprok mikir kalau kan sok balik deui. Tidak cukupkah peristiwa Isra Mi'raj membuat dirimu begitu percaya kepada Allah? Tidak cukupkah peristiwa Isra Mi'raj membuat dirimu bertekuk lutut kepada Gusti Allah? Tidak ada kepada yang lainnya. Pan urang mah ngomong percaya ka Gusti Allah ge sungut doang, sungut. Dina status mah, waduh, kumaha ieu. Ada nge Bu? Iya urang, lain dengan. Ini tentang kita guys. Sok, sing kuat keyakinan ka Gusti, sing gagah kepercayaan ka Gusti. Mohon maaf Pak, abdi mah mau bakal bahasa Indonesia nya, rek bahasa Sunda bae. Lain naon kebegum. Kamari geuna uang ka Jakarta ditanya sama siapa ji kesini? Atuh aing ngalamun. Cik aing lamun duaan, berdua, tiluan, bertiga, sedengkeun aing sorangan, bersatu cik aing. Siap mausna? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Stop. Matakan di dunia ieu aya anu teu kahartieun ku polo, kudu ditarimana ku hate. Paham? Bu, punten ya, punten ieu mah. Abdi gaduh istri kereneh 7 bulan. Pas bulan Sapar, bulan Sapar mah muludan cantarap, nu hajat jarang, tatangga rupae pan puyeng nih. Tanyakeun ka santri. Katakan wajar santri karuru. Naon sebabna? Wajar santri kuru dahar sakali ngising 3 kali. Udah molor modal. Beres ngawuduk ngising deui bae. Bu, punten, aya anu kaharti ku akal, aya nu teu kaharti ku akal, sampai ka botak sariawan, sampai ka ngising tahi moal kaharti. Kudu make ka iman. Ulah kudu nyatakeun Isra Mi'raj, sohor teuing. Ya, abdi boga pamajikan. Doana bunya rumah tangga hampir 18 tahun can boga anak, anak pamajikan doang anak kan 5. Jangan dia. Tuh hadir mah tuh cara papa-papa, aralem, tarungkul, be kueh beak sapiring.
ulah geura nyacahkeun Isra Mi'raj ke urang make contoh nu handap bae kangnya ampura. Abdi boga pamajikan kereuneuh 7 bulan abdi iseng bulan Sapar jauh pagawean nganggur bae karo kowe hayang aing. Nyokot semen sasak beratna 50 kilo ditindihkeun kana beuteung pamajikan abdi ngamuk. Datang ka peuting ditindihan ku aing. Beratna 80 kilo ngaheren. Why? Ayo ngaji matematika berat 80 tukang foto ulah seuri haram. Tukang foto sarana sereng. Ampura kanya simpanya umurna. Kebetulan mah sepanjang tinggal kakak ada sorangan. Ayo urang ngaji matematika. Cicing ngaji mah ulah luhur-luhur, teu kudu make dalil. Pamain ceramah mah tidak kudu dalil, Bos. Yang penting ke hati kupolo nyelak ada hulu angan. Yang penting pulang dapat chemistry-nya, Bos. Ibarat nunyeun film, lamun nyeun film horor, film setan, kari-kari nu nontonna teu sieun, gagal sieun film. Tapi lamun nyeun film siksa neraka. Nu nontonna bencong kuat tobat dari lalaki deui. Kagak berhasil. Bayangkeun ditindihan ku semen sasak berat 50 kilo ngamuk pamajikan aing. Berat cenah ngeri. Aing ditindihan ku aing 80 kilo kalah surungah serenge. Aing bingung pan berat 80 jeung 50 bener teh? Why? Teu kahati ku polo mah. Ku hate ka hati, berarti aya campur tangan kasaktian Gusti. Hiji, kadua, bo, coba siling jeung banget ting babaturan coba. Ditita kalau ngajak seuli ditolong. Dusun, mau aing dusun deh ya. Ibu sepuh, punten ya. Atuh kumaha abdi mah nek ngomong bahasa nu lemes teu begung. Kerugi mah ceramah ka Bandung. Hajulagana mah di jalan aing ngapalkeun bahasa lemes. Kokod panangan. Biwir lambe. Cacatrek waos. Kabeneran teh jadi beredahareula ku panitia. Lalakna lalap ieu kan ditanya, "Pak Haji sareng naon mana?" "Ieu sareng Putra Awi." Yes, asal ibu-ibu senang aing mah. Aku jeung bikang mah tarahal ceramah teh. Urang mah ngaji pan mah ngalobrol. Jadi pan ibu-ibu mah ngaji teh nyangsang paling taicel. Gara-gara tanya pun dia ditanya ku salakina, "Di mana rek?" "Hadir ceramah." "Sana ceramah Haji Asep ngabahas naon kieu?" "Ih, pokona mah rame." Gara-gara panitia, "Mas Yono, punten. Lamun kiaina teu rame." "Waduh, panitia beak ngecarikan ku ibu-ibu." Jangan kiai teu ejreg, goblok pan. Tarahal kalau bikang mah tarahal ampun. Makanya bikang mah bah boro-boro diatur ku salaki. Ku Allah geus teu bilang diatur bikang. Atuh sok ku Allah dibere halis sakituna ditambahan make patlok ku manehna. Geus percaya ka pangeran sia mah. Aju kakesangan panas tinggal sapotong be halis nya. Pak you. Boleh haha. Ikihnya. Atuh obe. So, balik deui, ibu bisi hayang nyaho kana kasaktian Allah. Dengekeun, tak kudu nempo film boboiboy. Bu, abah abdi marek ngaos bae lah. Kontekan politik tidak ada kepentingan. Sabodo teuing. Yang segala dek sareng ya lah. Kamari ge di lembur masyarakat. Aju kumaha ke tanggal 14 Februari? Naon? Ka haji rek nyolok ke mana? Nyolok ke majikan. Dan rengkel. Nu penting mah hiji ulah sampaikan. Nu ieu ngadukung nu itu, nu ieu ngadukung nu ieu. Ai mas direh eta para sia koplok. Masyaallah. Bosa bisa hayang nyaho kasaktian Gusti Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Coba siling tempo beungeut.
sarua ke Allah nenden mata di dinya sugan babaturan mana penceli ditanya Pak irung sami di dinya nya bibir ka dia apa ka dia ka gigi apa ka luhur celi nu aneh na hiji eta beungeut teu sarua rupana nya coba gegeran deh can pernah kan balik hadiran Isra Mi'raj aya nu pahili pamajikan gagah Gusti Allah hade deui lamun buatan pangeran mah ye ditonjok ku urang pipi atuh jenongna keluar buatan jelema mah panci tonjok dekokna ka jero bisaan Gusti gagah Gusti hebat Gusti hei aing mah gagah cenah sakola lagi luhur sampai ka jadi sarnaja ngasupkeun hulu totongkol jeung kaleng remeng keluar dari sardencis eta mah teu gagah dibungkus doang nu gagah mah Allah nenden cai bari cepel doang getah tirai jadi ibu-ibu aya tulangan aya huluan gagah hebat mantap polusia mantap nek barang gawe mah tuh cara urang Jepang nyieun motor Yamaha ieu mah urang dieu nyieun motor teh anggeus-anggeus da merekna kumaha gagah Gusti Allah tingali Pak lalakon Isra Mi'raj tabarakallah Bu Rasul diisrokeun awas lamun diisrokeun berarti diberangkatkeun ada keterlibatan pihak lain Rasul diisrokeun diberangkatkeun di Masjid Haram Makkah ka Masjid Aqsa Palestina ibuna Makkah bingung di tinggalnya pokoknya mah giranin simpang bae lah geus kumaha sia bae lah jarang boro-boro ka Makkah karangkas teh leungit teu bisa balik Rasul diisrokeun diberangkatkeun di Masjid Haram Makkah ka Masjid Aqsa Palestina Mekah Palestina jauh nak kumaha cik ulama tafsir jarak Mekah Madinah lamun naik kendaraan onta zaman harita ontana super cepat berang penting teu eureun-eureun ka leumpang onta sabulan karak datang ku jauh-jauh di Masjid Aqsa Palestina dimi'rajkeun ditahekeun ka luhur langit aya 7 lapis sedengkeun ti langit pertama ka langit kahiji jarak tempuhna jauh sabaraha 500 amin 500 tahun karak datang ka langit kahiji lamun make kendaraan anu super cepat kalikeun langit aya 7 500 dikali 7 3.500 tahun sedangkan double tembus lain langit kahiji mah prop mustawan Sidratul Muntaha lamun pepe baratus ribu tahun karak datang ka bumi tapi tempuhna perjalanan Isra Mi'raj hanya sebentar 1 malam pun tidak habis subhanalladzi asra bi'abdihi laila Isra Mi'raj kajadiana ti penting nu disebut penting cik dina jurumiyah min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri ti mulai dur maghrib ka dur subuh sedangkan perjalanan Isra Mi'raj henteu beak sapenting tapi ngeun sakedeung mana buktina lailan wal faidatuhu bitankir al isyaratu ila taqlili muddatihi nu mantak lailan dina ayat teu make alif lam dina kirahkeun cik ahli balaghah eta nuduhkeun bahwa penting nu dipake Isra Mi'raj ngeun sakedeung cik sawareh perjalanan Isra Mi'raj ngeun ukur 3 jam pepe cik sawareh ngeun ukur 4 jam akal nanya hei kumaha sih cacahana teu jelas cenah tadi di Mekah Palestina bagian lamun tumpak onta sabulaneun di Aqsa Palestina ka langit kahiji bagian 500 tahun make kendaraan anu super cepat kumaha sih pepe ngeun 3 jam hello lihat bahasanya asra diberangkatkan lain berangkat berangkat sorangan bagila ratusan ribu tahun bos ulah diberangkatkan sang berangkatkan nu bogana sakedeung bos urang berangkat ngalah haji reguler daftar sorangan lila 30 tahun daftar tungguna tapi lamun diberangkatkan
difasilitasi ku kerajaan Arab Saudi pakai surat undangan pisah kenegaraan, langsung berangkat bos. Berangkat sorangan jeung diberangkatkeun beda. Paham? Saat berangkatkeun nu bogana, lamun cacahan geus make nu bogana teu kudu lila. Sia balik kadu naik bari anca-anca singkat panggil nu bogana. Datang ka luhur ngalaan kadu geus menang nalian lila. Tapi lamun ngalah kadu nu bogana teu kudu ka luhur disenso beutina. Paham? Can kahartikeun bae da polongo. You know polongo? Minum es ngebul lain dihakan kalah ditiupan. Bisi can kaharti, ibu boga jam? Lamun nu panjang jam naon? Jam makan. Lamun nu kumisan jam sunat. Tuh. Eta jam aya jarum panjang jeung jarum pendek, Bos. Jarum panjang pada dinuduhkeun menit, jarum pendek pada dinuduhkeun jam. Lamun jarum panjang jeung jarum pendek tutumpukeun yang ke-12. Hartina jam 2. Bagus. Pertanyaanna, kamu nanya. Lamun jarum panjang jeung jarum pendek berangkat sorangan, tak tak tak, jarum pendek berangkat sorangan, tak tak tak, hayang datang tutumpukan ngahiji di angka 12 deui. Butuh waktu sabar aja 12 lila. Lamun cacahan berangkat ieu mah asro diberangkatkeun, diputerkeun kusaha kudu boga jamna. Carana cekal ku sia pake panangan. Lemes teuing kokon. Apa itu kokon? Pacul kejo. Hampur apa? Ieu teh tamsil sayun yudkan lidohil qaid. Paham? Perkara pikeun ngabejar-beaskeun masalah, paham? Carana lamun berangkat sorangan jarum panjang jeung jarum pendek di angka 12, hayang ka angka 12 teh tak 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 sosorangan bae. Eta butuh waktuna 12 jam. Beda lamun diberangkatkeun ku nu boga jamna, diputerkeun cabut ku sia batuna, puterkeun jarum panjang jeung jarum pendek di angka 12 ka angka 12 teh. Paling sadetik datang. Seperti itu kasus isomik. Berarti ada keterlibatan Gusti anu bogan Allahu wujud idam mukhalafatul qiyamuhu wahdaniyat ilmu hayat basar aliman hayan basiran mutak. Matakan ibu hayu sing yakin ka Allah, sing yakin ka Gusti. Dina kahirupan sapopoe ge loba nu teu kasut ku matematika. Anak 8 salaki pagawean ku 5 bae hayang menang 70.000 teh ka hulu-hulu. Geh mun aya nu ngagawekeun kadang peres saminggu jagering. Anak 8 saurang 20.000, 160.000 encan deungeun kejo saha eta anu nombokon? Gusti jabuktina mah loba nu nganggur, aing mah 7 bulan nganggur teu boga pagawean, ulah sok nganggur teu boga pagawean, buktina mah anak pamajikan sia jeung ngeureusing bae. Saha nu nanggung jawab? Saha nu nanggung jawab? Gusti. Katakan Pak, jawaban ayeuna lamun urang teu kuat keyakinan jeung teu tawakal ka Gusti Allah, mata edan boro-boro nu pangangguran, nu dagang ge lieur aya laput hulu, boro-boro untung, boro lain ngalep. Amari gaya tamu di Bogor Pak Haji, cenah coba sareatan kumaha ieu warung supaya rame, beuleum warungna. Jarang engke. Makana hayu kasepuhan bisi di dieu aya jalma anu sarua jeung abdi
beki keneh dosa, beki keneh maksiat doang abdi. Hayu ulah leutik hate geura datang ka Allah, bisi ajal kaburu tiba, bisi kapotong ku paeh, bisi kapotong ku umur. Tanggal gajihan aya na kalender, tanggal paeh mah na kalender bos. Hayu geura datang ka Allah, geura datang ka Gusti Pak Haji cenah abdi robah tamoal, jadi mah tukang bobok, tukang karok, tukang buka talian rok, geura datang dia ka Allah. Allah mabager dosa saku kumaha ge dihampura dia ku Gusti Allah. Pak Haji robah tamoal, robah sia kege. Jalma mah boga akal jeung nurani Bandung ge, kotok dia saumur hirup ki ngising can pernah ngisang, bulan mulut mah kotok asup dia ka masjid. Hayu tubuh ila Allah. Tubuh ilang matakan Pak hayu tugas Haji Asep, tugas penceramah lain nyarekan utara sholat, na'udzubillah salah. Tugas kiai itu liutami mama kalimat akhlak, untuk mendaur ulang sampah, bukan untuk membakar sampah. Tugas kiai lain ngobrol-ngobrol utara sholat, justru utara sholat dirangkul, jangan dipukul. Hewa kanak-kanak luana, temenang hewa ke jalan mana? Jabuk ini utara sholat gak manfaatan. Mana manfaat utara sholat? Lamun di dia ini paeh, sang sok gali kuburan bari hujan dan letak Allah hulu. Utara sholat kiai jeung santri mah bagi amplop di masjid. Lain keprok mikirin. Hayu sing pede, sing kuat keyakinan sia, sing pede. Ulah minder ka Allah mah datang nek ngorondang sia ka Allah. Nek mawa beungeut cileuhan tah sia. Nek mawa tatoan datang ka Allah. Nu penting hiji rumah sangat kana dosa urang pasti dihampura. Misal geunaheun jeung Allah kos kieu Pak 40 tahun sia ngajawara nincak taitel pagihan mitoha. Geus pokona mah geus lain lelenget beh emak ngebul rek hapur. Teu salat, teu ngaji, teu Jumat. Geus pokona mah KTP doang Islam seumur hidup. Pas umur 40 kadieu ieu hadir ngaji, teu niat hadir. Pedah di imah kesel pamajikan anak araruh. Diteakan kuring hadir, hadir teu niat hadir. Gusti Allah Rahman Rahim diketuk kalbuna ku Gusti Allah sadarna ternyata horeng aing horeng bakal ngakolotan geus kolot bakal ngalulusan jawara ge geus kolot mah eueuh boro-boro gelut lempang di eja oh kana geus aki-aki lempang di kaki 3 make itu pamajikan ngeun diwedakan di paraba teu kapake mubazir. Oh aki-aki boga pamajikan kadang-kadang malam Jumat bisa naik, bisa turun. Aju aki-aki mah tolol urutna teu nuhun-nuhun acan lembab. Padahal urutna tutupkeun bisi kucing teh nya. Hayu 40 tahun dia tilok salat, tilok ngaji, tilok ibadah. Menang 40 datang ka dieu kapek-prek hatena. Oh, horeng ngajeun aing boga anak pamajikan, pas mah sorangan-sorangan, Bos. Culak, cileuk mah. Terketuk pintu hati. Tobat ka Gusti Allah, tobat nasuha. Menang genep poe tobat. Paeh. Tapi dina kaayaan tobat nasuh. Tobat anu sabener-bener dina hate. Jeung kalakuana tobat maka dengan izin Allah kamurahan Gusti Allah kabageran Gusti Allah insyaallah anu nu genep poe bisa ngahapus dosa anu 40 tahun izin Gusti hayu geurakan Gusti Allah. Allahumma barik lana fi wa ballighna wa hasil ma Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ibu punten hayang teu turunan urang darek rajin salat hayang. Sok dipasihan amalan abunya tapi ima ulah dianggap Haji Asep mapatahannya ima urang kersering bae jadi Haji Asep sesa ieu sesa baheula mah di mana horeng daek salat daek ngaji daek Jumat tilok
imah deket masjid gitu nyaho tiang masjid aya sabaraha babah bulan mulut mah aya bakakak sok hadir bae alhamdulillah orang eta DKM nepokeun aing bae meureun dulu si eta cenah aya hakaneun bakal mati lebah salat mah eueuh dia pan kadenge ku jeung aing tolol dan ajan tilok salat tilok ngaji kebetulan mah lapar guys. Makanya sanajan sia tukang ibadah mulutnya dijaga, jangan sampai hati orang lain terluka. Ingat, luka itu tak punya suara karena terkadang air mata jatuh tanpa bicara. Nyeri bos, ih sakit loh. Ini suara rasa men. Kamu tidak akan mengerti paman. Nyeri bu, disebut cena kokorok kejo. Sholat ma'uh ke masjid, ayah bakakan maka masjid. Tidinya bener psikolog moal geran jangan jampe ka keut lamun candrah moal geran boga peurah lamun can kalaman peurih tidinya aing mah santren baksa kok santren aing jadi kieu aing beuh aing mah alhamdulillah mun manggih bageun kamari ge pernah sehat kan haji sedang masalah buat lo haji anak kumaha meujeuna modal sia wae. Ini ada pesan moral. Apa pesan moralnya? Lamun ente ku Allah dijadikan ahli ibadah, syukuran. Tapi jangan sampai ibadah rajinmu jangan sampai melampaui batas. Mulut siap nganeuneuri batur. Matakan sing hade. Najan batur can daek ibadah, teu meunang sia sungutna ngomong goreng, siap dirakaeun teu meunang jurid. Tanya sia ka polisi, aya ka polsek. Jeung polisi saru apa pada penegak hukum main nama penegak hukum negara penegak hukum agama main nama laporan ke komandan maka pangeran wani ayo mana ge keur kieu bae rame ya Pak Kapolsek mohon izin ya mohon izin ini saya penyapu aspirasi dari rakyat lamun budak santri wayahna ulah ditilangna inget bae di aing baheula balik nyolatan ditilang nyeri malah sendal leungit keluar di masjid goblok menang duit 15.000 ditilang paeh aing tolong ya Pak lepaskan ya Pak tanya ke polisi kita itu diajarkan untuk berkata baik terhadap orang lain benar pandek bilang ya polisi selamat pagi mohon maaf mengganggu perjalanannya tuh beretika bener tak? Eta mah nu popos sama mabok ciu sama ai polisina nu menang sakola mah lain oknum selamat pagi mohon maaf mengganggu perjalanan bisa ke samping sebentar gitu tuh cara Pak Kapolsek hebat tidak boleh berkata yang tidak senonoh, nggak boleh. Manusia itu wajib jaga mulut. Jangankan manusia, ikan pun kalau tidak bisa jaga mulut mati pancing bos. Kurang lauk paeh diusep karena nggak bisa jaga mulut. Air diusep calangap ya. Paham ya? Paham ya? Boro-boro urang ngomong goreng ka batur, boga sangka gorengnya teu meunang. Abong-abong batur tilok ketemu ka masjid disebut ku sia dasar pirakaeun. Hey, hello. Yang berhak mengatakan dia bersalah atau tidak, yang berhak menentukan dia hak atau surga lain beuheung sia. Emang siapa panitia? Allah. Sama polisi juga dididik untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Lamun aya jalma bandar narkoba ditelak beserta barang buktinya, tidak boleh mengatakan kamu bersalah, tidak berhak. Lu berhak mengatakan bersalah mah nanti putusan pengadilan bos. Urang sarua lamun urang jadi ahli ibadah tong ngomong goreng ka batur mun arek papatahan doakeun paham di antara tarekah ngadoakeun supaya masyarakat jadi ahli ibadah hepan hese Pak. Woi masyarakat penting ayeuna penting pengajian angan bae jantan lembur gede masjid gede nu hadir mah 20 jelema ge pemain lama nu level genep tanah gym ya abah jumalinya abah jumali orang udah kudu cacahkeun beuh bae nama di masjid Ramadan 3 poe tara keluar horeng ka kunci jujur abdi mah lamun lain abah jumali nu meunang caduk aing kudu datang
Aku Abah Haji. Sebab abdi maka Abah Haji. Sieun ulah-ulah ka jelema nincak teh ge teu ludeung anya. Bu. Anak bae datang nama eta batakan dakwahna lain gogorowokan bae tipe tinggi dakwah lamun urang tahajud salat wengi ulah ngadoakeun urang jeung anak pamajikan turunan urang bae doakeun masyarakat sekelilingna supaya digerakkeun ku hidayah supaya ulah capek gogorowokan carana kumaha supaya anak pamajikan keturunan urang saroleh jeung sarolehah urang lamun salat punten punya salat sorangannya lain sholat berjamaahnya imma sholat ardu atau sholat sunnah wayahna dina jero sujud terakhir anu memeh hudang tahiyat akhir teh sabakna subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tilu wangsulan ngaos ihdinas siratal mustaqim 11 wangsulan kumaha cenah Bu ihdinas siratal mustaqim 11 wangsulan ingatkeun dina hate ya Allah gerakkeun ku hidayah di masyarakat abdi anak abdi inju abdi insyaallah eta moal liat ieu mah kadang-kadang sok aya pan lembur ngomongkeun raja ban hayang doang deung-deungeun lang liat kada uruna kitu lain bodona bae ustad lagi piomongkeun raja ban mencit kotok nu muyung parabkeun kamu balik modal jilakan kotok tetelo koplok jarang rengkel kadang-kadang kieu Pak apunten ya karasaku abdi ya karasaku abdi kadang-kadang eta penyakit lain dinu bodoh dak dinu ngarti karasaku jasa bener nih santri mah berjamaah ti memeh adzan geus di masjid kiai mah modal kena bae bari ngarokok nah rasana teuing lah nyantai bae da budak moal wani imaman can ai can nana kaluar mah bedul mah jujur ya dari lubuk hati yang paling dalam jangan pernah ada dusta di antara kita jujur ya Dusun jujur ya baheula mah keur masangan keneh Bang Santri hate teh tieu kaya panyakitan pernahnya nyolatan keluar sendal leungit ikhlas da sendal babaturan eta ya parah sih duh muha hehe ting rek Kak baheula mah keur masantren keneh batuk Haji minum komik meredakan penyakit batuk bila sakit berlanjut gebugan dokter kamari ge berobat ke dokter UIN di Bandung dokter Pak Haji ini minum obat sehari 3 kali ya nanti berhenti dulu ngerokok seminggu karena pakai batuk gara-gara rokok ngerah baik dia nyalakan rokok batuk gara-gara rokok mbak dengan kebarang batuk mbak lanjut eta kadang-kadang penyakit lain dinu bodoh dinu ngerti kadang-kadang mbak pada sekulai bahwa makar di pasantren keneh mun ngariung teu kabagian berkati cuek da bisa ka-download ka babaturan ayeuna balik ceramah berkat ketinggalan manyun dicirian ku yang lembur nage ieu nu geblek ieu masyarakat tak kiaina ieu insyaallah nya bakeun kinya matakan abdi mah teu ngarasa kiai jampe ayeuna disebut al-mukarram ge keur ceramah can pernah di imah mah di al-mukarramkeun ku pamajikan suka ngasihan kopi al-mukarram kopi can pernah paling sohor aya disebut aan cerokan sal balik deui ayat dari dia anu boga keur boga masalah ayat tuh ya beget-beget bermasalah kali saya berjanji kalau tidak bisa bayar setoran akan ngajual bala desa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa afiyatil abda wa
wasahbihi. Pahamnya sok dulur punten ayeuna mah iwal ti benernya ulah ngagedekeun adat urang wani batur lebih wani loba jawara kolot teh udah leutik bos hati-hati bos iwal ti bener ulah ngagedekeun adat ayeuna mah jawara ge buktina mah nih cak teh kotak bajengke ulah aku jawara bos lamun can bisa ngegel ceri sorangan ieu mah hapunten kasepuhannya kau ngarasa di pepatahan ku abdinya masyarakat ieu mah keur mapatahan awak sorangan abdi biasa nyeramahan batur kadang-kadang diceramahan ku batur teu narima ya hate goblok katek gitu katakan cek penyakit mah teu bodoh nu ngarti bisa ka batur nyeramahan diceramahan ku batur mah bae da kiai teh boga dalil kitab salemari dingkeun di ruang tamu jeung sing bedul alah saya gak nerima ada nasihat batur katakan abdi sok belajar diri ngalatih dirinya pun kadang teh keluar tidur bodoh aing manfaat mah bedakeun ieu mah rasa aing kiai teu narima ka batur pamotor tanjakan gigi opat atau beten teh tanjakan cik masyarakat kaje gigi hiji goblok opat jeung loba ka beten ka hiji oplok tak kiai iya mana orang dibajaan ke batur mana dalilna dalilan ku dia kurang hidup bau sebab angin dengar tai kudu narima ulah naon dalil abdi pernah ceramah ke daerah Jampang cik panitia pak kiai punten ieu mah punten geus puntenan pan batur teh kiai ngatanjakan ruyuk awi klaksonan lah 3 kali kunaon gitu nu atos-atos mah sok paeh mobil ngadadak ditarima paeh mah ngomong beda tiba klakson daripada aing ngadorong mobil mogok ulah ogoan lieun ogoan Masya Allah tabarakallah matakan bu hayu dulur iwal tinggal bebener awak ayo dari mulai sekarang dimulai ayo nah ayo kurang gagah ge dengekeun nu gagah jalan mah gagah ge misal kapolsek gagah di kantor nya gagah ge hareupeun anggotana di mah kitu-kitu keur majikan Haji Asep sok pasea atau pasea tolong jangan robot eta bah puntennya rumah tangga mah kudu aya pasea mah kudu sebelum rumah tangga teu pasea teu sono teh ke sono lantaran pasea mah termasuk rukun son gara-gara ulang pasea gede jeung mamajikan sabulan karak damai beda dipakai lagi pelem bos parah tak otak saya taksinya dusun makanya ibu punten ya eueuh deui jalan iwal ti urang geurang bener awak samampuh urang matakan titip di Haji Asep atas nama pribadi mamatahankan awak pribadi yuk dimulai detik ayeuna please nggak bisa kita hidup tanpa Allah nanaon ge urang mah gaduh Allah bukti narek rajaban sakit baik ya geus kaditu neangan tukang sarang kadieu neangan tukang sarang tibeurang sore geus geudeg reuk geus molotov teh ka luhur langit da lumari media ka pangeran paham urang mah butuh Allah coba bertakuk lutut di hadapan Allah coba dia nampuyak di hadapan Allah coba diajar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil artinya apa? Pengakuan diri rumah sah ka Gusti paham ya bu? paham tuh? Kamu geus sekuk ieu mah geus level genep terehgim kun boga masalah kamu geus nini malah geus nini mah nya nek nisim kasolokan can datang kasolokan samping selalu udah ada ditacahan kur bari dikiekeun bet kana celina eta ge nyilek lamun ditoel doang layar sentuh
bukan mah kayak ini dongkap kanu abdi yang haji cenah tulungan ku naon nih ini mah cenah boga anak dua leungit di pasar aya lagi ka mana ku palid haju aya teh huntu beak apa teh gelap aduh enak kan dia hiji silaturahmi kajang haji anu kaduana cenah minta cai supaya huntu jarang deui dibere cai ku abdi 3 poe nya leueut mohon dagang ka jalan poho dipake cebok atuh huntu jarang dihadap. Sok, bu, bisi di dia anu kergaduh permasalahan, puntennya, masalahnya, sok beli-belikan bedak, sok dibelikan bedak tara, palingan gendong, woi, bos, lelaki, jangan bawa enaknya aja dong, lapung buka pemajikan, terus pulang servis, pulang sok nyangan dari juring. Lu ada di modalan modif betul ya mau wedak pipa bau krambol skincare ya makanya sohor kali boleh lebih kama ke kali ini kondangan lo batuin hedo dia bang kota pernah ngegebugan banget bak Korea bohong Afrika dia soalnya nanya ke ibu-ibu bu kunaon sih tak lamun dino kondangan ibu-ibu sekarang aneh banget bang glowing caang ay kulit bahang jam tongkong lengan hidung kemana sih emang ngajurna sapotong-sapotong gitu woi bapak-bapak badip balikan baju bagus hikmat tuh ada nggak bu bisi sebelah karena kurang loyo ganti ku kayak apa supaya ngagel dipakai nikung nah ting karek ya Haji Asep tipe suami idaman nggak modalan wedak 5 juta bos stok 15 tahunan bu doakan salakinya doakan salah ulah hayang setoran bagus bayar doakan salaki sing yakin ka Gusti Allah salaki eta hanya kiper doang nah dari kiti pangeran jeung dibikin ka ibu kiper ulah sok bicara kanan kiper mah kumaha nu ngoper bola makanya kudu gotong royong salaki ka sawah ibu sholat duha engke nu kaluarna belut masalah ki ka sawah tiktok kan oleh kadut ayo anu gaduh problem baik problem rumah tangga baik problem kenakalan remaja nah eta mah duit lieur sarua upami dina sholat salah kesuran deui nya sholat, tapi sholatnya sholat sorangan punya paham? Ima sholat fardu atau sholat sunnah dinar jero sujud terakhir sabakna subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tiluang sulan ngaos ihdinas siratal mustaqim 11 wangsulan dina hakikat retekeun Gusti abdi gaduh masalah hakikat masalah nudugi ka abdi pamasihan Gusti ti Gusti nu tiasa ngabenerkeunna Gusti deui eta masalah nu datang ka urang hakikatna surat kondang nu datang ti Gusti Allah lamun urang teu dibere masalah kamalinaan moal dugi ka Allah moal ngadeukeutan Allah sing pede punya bu urang ngandelkeun ajar kayakinan bener santri ngandelkeun pakaya jatuh jelas bin ke leungit santri mah sabenerna dipikeun diandelkeun mimitian di teh taparukan uyuhan teh akan caruh bae ge hei bu aos ihdinas siratal mustaqim 11 wan sulan gugah tahiyat uluk salam engke ku Allah dijawab dengan cara Allah kajen teh ieu budak waduh kage jadi Hello Kitty kajen teh ieu budak parpar wih bapak anak keur ngisi amuk-amukan ka mana kolor ayu hari pake main bola ku anak waduh engke ieu budak melo kajen teh barbar engke ieu budak melo hiji sing yakin sing pendek ka Gusti Allah paham anu nomor kedua kan kudu pede ulah eleh ku tukang nguseup ge pede can menang lauk geus mawa wadah gede nah sok sing deket ka kiai sing mahabbah ka kiai
Sebab kiai mah jalma soleh, hatena sok ditinggali kebek ku rahmat Allah. Makanya berusahalah agar nama kita, wajah kita ada dalam hati para kiai, sehingga ikut terlihat dengan rahmat Allah. Ulah sok kalunjak ka kiai mah, ulah sok kalunjak ka kasukuhan mah, ka hali ilmu mah, ulah sok kalunjak ka jenting polisi aparat, ulah sok kalunjak ka kiai mah, kawalut dia, kawalut bener-bener kodrek dia. Ada nggak? Punten Pak Polisi, hebatnya kiai luar biasa. Urang ngiduh ke jalan, aya motor lewat, tidak sengaja kaciduhan bergetar, tidak terima, bikin LP di polsek, pidana dia. Ka kiai mah lain, anak aja tidur dibawa kabeh, abah ciduhankeun. Paham Bu? Paham? Oh, Bu, nu kieu nya 5.000 nya pakai segel di labelnya 5.000, nggak jual 20.000 lagi beli. Kak kiai mah lain. Saya mah minta cai ke abah aja putra nata damangan bae. Mana BPJS ngapain? Kasihan cai ku abah setengah gelas cai ada cai keran. Yuk dipasihkeun. Cik tamu teh ieu kang abah entong henteu maksudnya. Dibuka amplop ku abah 500.000. Cik abah kaduh teu dibinuhan gelasna. Setengah gelas kopek namun minuman nyanyuna anu disegel, anu di label 5.000 ainu cai keran dijampean ku kiai mah jalma soleh hebatnya barokah. Tilu poe datang deui saya mah ditanya ku abah, "Haji anak cager pugu pae." Ya, sing deket jeung kiai. Sebab kiai anu nuduhkeun urang kana jalan Gusti, anu nuduhkeun urang kana jalan Gusti Allah. Katakannya oleh-oleh ti abdi eta ihdinas siratal mustaqim dina sujud terakhir lamun keur salat masalah naon bae beres pasti. Sing yakin ka Gusti, sing kuat percaya ka Gusti, paham? Yang terakhir dari mulai sekarang niat untuk tobat, niat untuk berubah. Semua yang kita lakukan, rek dagang, rek ngusep, rek ngalalau, rek jadi kepala desa, rek jadi polisi, tolong dari sekarang niatkan bahwa yang saya kerjakan hari ini cuman iseng-iseng aja, sampingan nunggu datang waktu sholat. Edun dia tak. Katakan Bapak Kapolsek, tolong 11:30 anggota disiapkan untuk berjamaah ke masjid. Kapolsek nah kita daek ngajungkeun tewak. Ayo berbenah diri dari lingkungan terkecil. Siap? Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, niatkan hanya iseng-iseng saja, hanya sebagai sampingan untuk nunggu waktu sholat. Insya Allah lamun Allah diprioritaskan, lamun Allah ku anjeun diistimewakeun, maka anjeun bakal diistimewakeun ku Gusti Allah. Ya, urang cekapkeun sakitu, jam panjang jeung jarum pendek geus tutumpukan di angka 12. Ya, cekapkeun sakitu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.